Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana anu mulia, simkuring sejak midangkeun carita misteri anu judulna Buka Pantona Nyi. Ieu carios kantos dimuat dina majalah Mangle nomor 2344 nyanggakeun, Nyi, buka pantona. Satengah jubras jebris Nyi Dasimah muka tulak panto imah ti jero. Di luar Yahya popotonganana keur nangtung bari nyerengeh neuteup Nyi Dasimah nu harita make daster kusut. Panon Nyi Dasimah mureleng, aya naon? Meunang akang asup ka jero Nyi, aya badamikeun. Panon Yahya nyipit, nitenan karohangan semah titepas. Nyi Dasimah ngajega dina lawang panto, sukuna dijegangkeun. Malah ayeuna mah leungeunna jadi nulak cangkeng. Ngabadamikeun naon? Tanya Nyi Dasimah teugeg. Di luhur langit angkeub moalila tangtu hujan. Ngeunaan Ardi. Nyi Dasimah seuri sinis. Ardi sok dijadikeun alesan sangkan bisa ngarangkep deui. Ardi nage taya di imah. Ka mana? Yahya asa dilayanan bari ngadeuketan ka hareupeun Nyi Dasimah. Ka pasar malam. Sora Nyi Dasimah bedas lantaran Yahya rek ngarampa pepeuteuyanana. Halika itu. Nyi geblug. Panto digeblugkeun satarikna. Tuluy ditulakan page. Teung teuingeun Nyi. Sora Yahya ngalengis. Nyi Dasimah teu nembalan. Padahal akang hayang maturan Nyai. Akang apa? Nyai teh apan borangan. Ayeuna peuting salasa kliwon Nyi. Nyi Dasimah nu can 5 bulan jadi randa lumpat ke kamarna, naik kana kasur, tuluy di harudum simbut, ngadedempes. Teu lila hujan mimiti ngucur ti langit. Reup panon Nyi Dasimah peureum. Tabuh salapan peuting lilir. Teu karasa sare ti wanci sareupna tepi kareregan poho can ditutupkeun. Serelek, serelek, serelek. Nyi Dasimah nu nyorangan di imah ngarijag. Sada reregan nu diserelekeun. Teuing reregan nu mana? Rei, bulu pundukna mimiti cengkat. Laju keketayepan keluar kamar, muru rohangan tengah. Anaret kana jandela nu gede, manehna ngagebeg. Ruas lain sulap, tuluy ngusap dada. Teu lila tarangna kerung. Panona nyidikeun jandela. Sidik reregan mah geus nutup. Manehna inget can kaburu nutupkeun reregan teh ti wanci sareupna.
tadi teu kaburu, manehna teu poho, yakin. Bari awakna ngeleper blus ka kamar, ditulakan ti jero. Tuluy ngagoler deui dina kasur. Saperti tadi, sakujur awak ditutupan ku simut. Sawatara jongjonga ketek jajantungna kerep. Tepika antukna neger-neger maneh. Sanggeus leungit rasa sieuna, simbutna lalaunan dibuka. Tapi nunutupan sirah hungkul. Di luar hujan mimiti ngaraatan. Teuing geus sabaraha kali hujan turun jeung raat ti wanci sareupna, manehna teu inget. Leungit rasa sieun, norojo rasa hariwang. Inget ka Ardi, anak lalakina nu karek kelas 1 SD. Ditabuh opat burit ngurihit minta duit 10.000 keur ulin ka pasar malam di alun-alun kacamatan. Hayang naik kincir jeung ombak banyu cenah. Inditna mah jeung budak tatangga saluhureun, aya oge nu geus SMP. Tapi kawayah kiwari can mulang, jabah hujan gede. Ngiungan di mana budak teh? Pikir Nyi Dasima bari tuluy guliga. Mangkaning budak teh can manggi deui sangu. Nyi Dasima beuki guliga. Aya rasa hanjakal nyulusup kana jero hatena. Mun teu pepegatan jeung Yahya, meureun budakna moal ulin ka malinaan. Tangtu aya nu malire, indi sakola aya nu nganterkeun, ulin ka mana-mana aya nu nalingakeun. Tapi Nyi Dasima teu percaya deui ka Yahya, sanggeus Yahya teu jadi salakina. Raket. Nyi Dasima nuker neuteuk langit kamar ngarenjag. Ceulina rancung-rancung. Teu salah dedengeanana, sora panto dapur nu ngarekete. Bulu punduk cengkat deui. Ketek jajantung di sana. Aduh. Manehna hayang ngajerit satarikna. Mangka lampu dapur jeung cai can kahurungkeun. Inget deui ka pepotonganana. Kayahya kaduhung tadi burit teu dilamehan. Nyaho peuting bakal kieu mah Yahya rek sinamaturan ngawangkong di rohangan sema. Greg. Sababaraha kali sora kursi di rohangan tengah bangun aya nu ngeser-ngeser. Nyi Dasima murungkut di harudung simbut. Imet nepi katungtung sirah. Najan engap tapi setekah polah ditahan. Da saha atuh nu ngeser-ngeser kursi teh? Saha? Nyi Dasima hayang ngocehak satarikna, tapi teu wasa. Biwirna rapet, hese, engap, tuurna ngalaper. Kesang mimiti renung masuhan sababaraha bagian awakna nu dibungkus ku daster batik pulas hideung kekembangan beureum jeung koneng. Sanggeus ketek jajantungna ngeureunnan, Nyi Dasima muka simbut nunutupan awakna. Cengkat, awakna cengkat. Laju manehna babatek heula. Teuing geus jam sabaraha, taya jam di kamarna. Kaluar kamar teu dibere hayang, kuriak, panggih jeung nu gabeleg-beg hideung. Nyi Dasima ngawawaas. Di luar masih kadenge hujan najan teu sagede samemehna. Nyaho bakal kitu mah,
Meureun manehna tiburit keneh meuting di Cibangban di imah kolotna. Ayeuna mah geus lain wayah, geus peuting najan can peuting pisan. Rek milu meuting di imah tetangga, kabehanana imahna paanggang. Kahalangan ku kebon eurih jeung tampian. Imah nu di cicingan ku manehna pernahna nenggang. Srek, 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 sak, sak. Di luar imah sora lengkah suku nu digusur. Sora suku make sendal capit. Nyi Dasi mah masang ceulik. Tapi teu lila sora lengkah teh ilang. Laju manehna inget deui ka anakna nu can mulang keneh. Moal kitu diteang ku bapana. Pikirna. Nyi Dasi mah cengkat tina enggon. Muru meja leutik antik nu aya di juru kamar. Gagang telepon diangkat. Tuluy mencetan 7 angka. Telepon imah Yahya. Susuganan budakna aya di dinya. Bari sakalian rek menta Yahya meuting di imahna. Rek sina ngagoler dina kursi semah we. Sababaraha detik di dagoan telepon can nyambung keneh. Nyi Dasi mah ngarahuh laun tuluy ngusap dadana. Sanggeus sameunit kareunge telepon ti imah Yahya aya nu ngangkat. Nyi Dasi mah atoh karek-gerek sapok-pokeun kapiheulaanan manten ti ditu. Maneka saha? Sora hiji awewe. Teuing saha-sahana mah nganu nepi kana ceuli Nyi Dasi mah sorana teh ngirung. Maneka saha? Kana punduk Nyi Dasi mah karasa aya nu niup nyelecep tiis. Manehna ngaderedik awakna bari tuluy leungeunna nunda gagang telepon kana tempatna. Rai sakucur awak. Di luar imah kadenge sora lengkah sendal capit ngadeuketan. Nyi Dasi mah guat lumpat muruk ka panto imah hareup. Tangtuna Yahya datang rek maturan. Pikirna aya rasa regreg mah. Kang Yahya, Kang Yahya, tanya Nyi Dasi mah sanggeus aya di hareupeun panto. Bari nyekal gagang panto tapi can waka dibuka. Nya Nyi, ieu akang. Ceuk sora di luar imah. Sora Yahya eces kana ceuli. Nyaan Kang Yahya. Nyi Dasi mah bangun kurang percaya. Ieu akang Nyi, ieu akang Kang Yahya. Tembal Yahya di luar. Tapi teu lila sorana robah. Kang mantap nyehe. Sorana sarua jeung nu nelepon tadi. Ngirung. Hatur nuhun.